Nah, maksud tadi di dia enggak gara ke sekolah tuh siang. Nyongkeun bakalna. Tuh, kasih bapak tuh. Pak, nyongkeun cicis. Tuh kasih mama, kasih mama. Saur mama ka bapak, saur bapak ka mama. Ari abdi budak saha, Pak? Mau uji. Naon 1000, sieun mawa bedog 1000 mah. Yang sabaraha. Ya. 20.000 samingguan. Assalamualaikum. Oke guys, pagi-pagi nyuci udah, sekarang ngepel menjelita tuh, lantainya kotor biar bersih. Saya ari budak di parab peda, air lauk di parab susu. Masuk dileleungit nih. Kan osok di lauk ge. Muhun eta ge bari dengrang deui. Woi, mantap bro. Ayo mancing ya nama lah. Baru kan mana lalu say? Tuh orang ngaji sepan kerja ayo bro. Oke, siap ayo tuh. Ayo. Ngusap we hayo lain mah usaha. Update we hayo tah, ngapel tangis angus. Ini juga usaha bu, usaha ngusep. Langkah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari tadi diajar naon di sekolah teh? Sejarah mah cingsok ari ibu kita Kartini saha? Duh, Kak. Mata mah sering-sering baca buku. Mama terang teh bebeb saha? Teh bebeb saha? Matakna sering-sering muka WA bapak. Bedeba eta jelema. Angka juga kita. Assalamualaikum bro. Salam bro. Assalamualaikum. Teu kira nguseup teh ngeun nembe meuli wayah kieu nguseupan teh bebeb. Cayang kol. Ah hiji wae da kasbon. Ieu tomat geus saleger. Mohon nembe dongkrak. Ceu kasbonnya. Terang teu aya naon? Eta buhartati kunaon? Eta nyen KTP di Pak Yati sabulan deui can angeus-angeus. Curiga da abi mah. Ada abi gasa curiga ka salah si abi teh sakumpul ka salah si bebeb. Oh, teh bebeb da si A oge sakoyaan jeung teh bebeb teh. Bos sarua. Hah? Bapak! Mama. Eta teh bebeb saha? Tuh teh bebeb. Tuh. Bangket, bebeb. Bengkok seksi di perairan Balong. Ah, iya teh bebeb teh jeung siluman balang. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja. Hah? Pak, amang yuk. Hayang mandi bola. Mandi mah di imah we nyi. Saya loba. Ih, mampang libur sekolah. Ganggu wae. Atuh nyongkeun cicis kangge jajan. Enak dinten naon? Minggu Ai minggu teh. libur. Jadi berhubung minggu jajannya prek. Ih, Pak, amang yuk sini
tadi berhubung libur jajan oge pere apa mah oge. Ari duit dina amplop eta bisa. Dina amplop. Amplop mana? Ih, dina amplop ada leuweran salon. Udah salon. Mana ah? Ih, eta ada tumpukan buku. Oh, duit sial eta mah. Emang aya buku? Aya nya eta tos disebutin ku bapak. Kapangi ku mama. Atuh jeung atuh sieun. Nyinya tuh mah ayo. Tah, kitu atuh. Sok gerbeuna. Ih, aya gerak siap-siap. Roto itu teh ah. Astagfirullahaladzim. Jadi mah anu disebut mandi bal teh lain mandi jubaran dina cai. Jadi mandina teh dina bal basket, bal voli, bal sepak, bal futsal. Ini sisa anggaran teh nah. Terjadi. Ieu jalema ari beungeut bodas, ari beuheung hideung, ngabasa wae mun dipotoan. Musep deui nya. Hiburan dong. Mana wae euy kerek datang. Bakal ya, ibu. Bejana penting cuma mau dieliminasi. Oh, jebaning penting itu naros lebar ah. Oh, jabane kurang komo. Jadi bere tulak, pemajikan, sare di cici eta sare di luar. Aduh, ngusap ke penanggonan, ke hujan. Jor, we nu penting mah. Urang senang urangna. Urang teh dibere jatah. Kamu penting kayak cina rasul lina. Mantap. Opa. Oh, urang teh ari kitu mah karunya ka pamajikan yang digawe ah. Ini gawe. Iya, mau ke Jakarta. Emang digawe naon, Bray? Biasa di Jakarta gawe naon saya aya lah. Oh, orang kaya ngilu pagawe teh ngusep wae. Majikan keparaban namanya pemajikan teh di beres makan wae. Karunya lah, ayo orang main orang ada itu lah. Gerah aja gawe. Gerah. Ayo orang gawe ayo. Hiji ditambah hiji 11. Ih, salah. Hiji ditambah hiji 11. Dah hiji jeung hijina ngarendeng. Sok ayeuna bagian pengurangan. Meni bararauh hanyir. Kamana ngusep deui nya meni gaya. Jadi kieu mah. Naon rek nyandung. Sanes ngamukeun heula. Kamari teh pan aya rencangan Bapak ngajak damel ka Jakarta. Duka damel mah duka proyek, duka jadi tukang supir bus, duka jadi tukang tambal ban. Sareng duka di wihna setahun sekali, duka sebulan sekali. Doakeun we Bapak cing cager di Jakartana, cing manggihan pagawean anu halal. Dan meureun mikir Bapak ge mah nguseup wae teh aya keur kang jajan si Nyai. Meureun mamah ge hoyong kawas batur, jalan-jalan sareng Ceuis, Celilis, Maisur. Doakeun we nya mah. Nya atuh Bapak kumaha didoakeun cing agung nyalikeun. Ya, amin, Cing amin, dilancarkeun Ma. usahana cing cager Bapana. Nya amin. Nya atuh nya Bapak enak mangkat heula nya. Nih cing bager, cing soleh, cing tong carekeun wae nya. Oke mah. Rada sementara ya. Harus jaman bisa wae. Atau naon sih ada di situ? Asa aya we sok ngori. Oh, di transfer ada hukumnya. Nya lumayan lah sok jajan si Naima. Oh, gitu. Nya, ayo cek, nya banget. Assalamualaikum. Bapak, Hek.
jangkungan geningan jangkung enak mah geningan jangkungan mama tuh gini kumaha ieu apa meser sepatu atuh ieu meureun moal kaanggo da ayeuna mah supuna geus gede gajah tingalikeun jadi gede para krotek namanya Apaan ayeuna mah ku bapak ditransferan lain diusepan wae. Atuh ieu ge bapak meser boneka kamu si nyai meureun enak mah kaanggo da terus ngaharikeun HP pasti ditapung Geus beger apaan ayeuna mah kos mamahku mah baheula. Astagfirullahaladzim geus wani teu bebeja ka bapak nyai Assalamualaikum. Bapak. Tunggu di dieu. Pamkeun, beb, di rumah. Bapak. Ayo tuh nya mah. Ya, Pak. Ai, pantes salahnya. Hilang. Itu kumaha? Uli kan uli. Teka mana ngusep deui nya meuni gaya. Jadi kieu mah. Ya, pagi-pagi nyuci udah, sekarang ngepel menjadi tato, lihat. Mah, pada mangkat sekolah. Oh, nya. Naon maksud tadi di dieu enggal gara ka sekolah tos siang. Jabatanku kini untuk yang terakhir kali kita berbincang tentang memori di masa itu. Peluk tubuhku, usapkan juga air mataku. Kita terharu seakan jarang bertemu lagi. Bersenang-senanglah karena hari ini akan kita rindukan di hari nanti.